Para mitra urang teraskeun hanca dongeng nujulunan yangan Bapa karangan Kileksa. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi urang salamina dina kawilujengan, urang salamina kaing panangtayungan di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Carios nyambung judulan yangan Bapa urang lajengkeun deui. Atuh para mitra teh karaosnya ayeuna nincak bagian ka-38 metu para mitra. Mugi-mugi 38 episode ieu. Aduh, panjang kene para mitra. Panjang kene dongeng teh para mitra sadinten 2 kali diupload. Enjing tabu 8 enjing wengina tabu 8 wengi. Janten enjing hiji sok wengi hiji. Aduh. Dia jengker. Ya, nuang obat enjing hiji, siang hiji deui jengker wengi cenah. Hiji deui jengker wengi. Kitu para mitra. Aduh, maksudna mah sareng kanggo wengi, jengker wengi. Jadi jengker wengi. Mangga wilujeng ngadangukeun bae. Neangan Bapa karangan Kileksa dina bagian ka-38 urang lajengkeun. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara batu dongeng enteng pang beberah maneh. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung, judulna Neangan Bapa. Ieu dongeng karya Kileksa. Para mitra kaum dangu, carios nyambung Neangan Bapa karya Kileksa ayeuna nincak bagian ka-38. Para mitra kaum dangu, harita Aki Sura tuluy tumanya. Kumaha pengalaman hidup teh jang angel, temal Aki Sura. Ieu Ki, abdi teh mendak di pengalaman enggal, raraosan teh asa dina pangimpian atuh. Asa percaya, asa henteu da geuning aneh pisan Ki, kieu lalakonna teh. Dek angga medar lalampahanana, sakur anu kaalaman mah diterangkeun ka Aki Sura. Atuh boh Aki Sura boh bani jeung satar arungut-ungutan kataji ku pangalaman anggara nu aneh. Dah geuning. Ayeuna mah geus kapetik hasilna kala buahna. Syukur bagja kamanyangan. Hidup teh geus tamah deui luang, muga-muga we sing jadi modal. Pikeun ngahonta cita-cita jeung tujuan. Ngan Aki teh amanat eta geulang piara sing hade-hade. Ulah pindah kana leungeun jalma nu samanea. Gunakeun kanu alus, pake kana jalan hade, ulah digunakeun kana jalan anu lampah jahat. Bisi ieu mah mandawa ka diri pribadi. Tah kitu amanat Aki. Kade sing inget kana ieu pepeling. Hatur nuhun Ki, katampi kateda pisan ku abdi, cek anggara manehna bungaheun pisan. Tah ayeuna, kumaha maksud hidup satuluyna? Lantaran bet aya semah ka dieu duaan, kudu dikumahakeun ieu ku Aki teh. Sadaya-daya nyangakeun we ka Aki bade dikitu diki oge teu langkung. Nganu jelas mah Kang Bani sareng Kang Satar teh aya maksud tobat cenah sejaganti pileumpangan. Ninggalkeun lampah jahat, palai nyorang jalan lempeng tur tayakin dina benerna. Nanging sakumaha kasauran Aki teh, yen kana jalan bener mah loba naker gogodana, loba pisan halangan harunganana. Benten deui sareng kana jalan kajahatan, plung-plong molongpong tara aya itu ieu. Malah sok pada ngadorong, pada ngajurung jiga nu nyurung-nyurung. Tah nu kaalaman ku Kang Bani sareng Kang Satar ge kitu. Palai babalik pikir nanging kedah nanggung risiko margi anjeunna diancam ku si Buldani. Janten ayeuna mah nyangakeun bae ka Aki, kang tayungan ku Aki supados ieu jalmi leupas tina ancaman si Buldani sarta aya nu tanggal waler aya kanggo panyuluhan. Tah kitu maksud abdi teh Ki, ceuk anggara Daryana keur. Atuh Bani jeung Satar panujueuna keur da kitu pamaksudan manehanana oge. Oh, jadi kitu. Kaharti atuh ari kitu mah heug Aki daek nulungan ka Bani jeung Satar. Asal ieu dua jalma nya nyarek babalik pikirna. Dari nuduhkeun kana jalan nu lempeng bener mah
Geus jadi kawajiban ajan teu dipentage moal burung ditulukeun. Ngan ieu teh gumantung kana niatna, nah nyaan rek tobat. Aki Sura neuteup ka Bani. Laros ki abdi teh hoyong ngantunkeun pada melanu awon. Hoyong hirup tentrem ulah aya itu ieu matak panas kana hati abdi. Nanging nya kitu abdi teh sieun ku si Buldani ngancam we ka abdi ki, ceuk Bani. Keun bae ulah rek leutik hate. Mun urang aya niat kana jalan anu hade, ulah sieun ku manusia. Sieun mah kudu ku Allah. Hayu urang masrahkeun diri badan sakudur ka Kersa nu Maha Kawasa. Urang jadi jalma anu sumerah diri. Sabab usik malik manusia, bagja cilaka manusia, milikna jeung sagalupa kahirupanana diatur ku Allah nu Maha Adil. Urang mah leutik hati, ulah leutik hati, ulah goreng hati, sing boga kayakinan jeung Allah moal ngajauhan umatna. Tapi kasaha moal ngajauhan teh? Gerapek pikirkeun ku hidup. Geus pasti Allah moal ngajauhan ka umatna, tapi anu inget ka anjeunna. Muhun ka hartos ki, ceuk Bani bari marah main. Tah ayeuna kieu ujang. Munjang Bani jeung Jang Satar aya niat rek guguru ka Aki, kudu sadrah ti ayeuna. Di dieu mah sare padupeureum ngagoler ukur di tilaman ku samaksa heulai jeung anggel butut. Dahar saayana ukur palawija pelak Aki. Kitu deui pangabutuh sejen sing sarua sederhana. Jeung wayahna kudu mantuan usaha, carana mah kumaha bae, da jalan usaha teh loba asal nu halal. Dah kitu ujang. Tanggal walerki abdi lah sawios teu kedah kagok nita lah. Teu kagok ni abdi mah rela bade di kitu kieu ge kapok jadi jalma jahat teh sangsara salila didana. Rajeun menang hasil gede abdi mah teu ngadahar pisan. Da biasa we disetorkeun ka Buldani, ceuk Bani tegas. Aki Sura jeung Anggara kacida bunga ngeunana. Lantaran geus hasil ngageuingkeun dua jalma anu tadina milampah jahat. Jadi babalik pikir daek tobat teu karana dipaksa tapi karepna sorangan. Atuh akhirna mah Bani jeung Satar tetep tumetep di Aki Sura. Maturan Anggara jeung Nyi Saera. Nya puguh bunga nu taya papadana sabab loba batur asa loba dulur. Aya batur keur pikeun paku kumaha. Anggara atoh Nyi Saera atoh komo Aki Sura mah. Isukna Bani jeung Satar ngamimitian diwarah ku Aki Sura. Mimitina digembleng tina bag-bagan agama, diwarah salat, dilatih milampah pagawean uluyu jeung ajaran agama Islam. Teu hese da geuning Bani jeung Satar oge, ari ngaku namah Islam ngan lampahna lampah jahat, ngan ayeuna dipengkolkeun kana jalan nu lempeng, daek ningalkeun lampah nu jahat. Cag urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang paragi nyokot ningalkeun. Urang malikan ka tukang ngaguar lalakon nu geus lila katuna para mitra. Di hiji tempat aya jalma hulang-hulang ngajentul sosoranganan bangun anu kacida susahna. Da katara beungeut nage alum sorot panon kawas nu keur nanangan tunggara. Manehna diuk dina akara nyarane kana tangkal, diiuhan kudang dauna nu gomprok. Manuk recet disarada angin taya reureuhna, ngulinkeun ka kayon luak leok di barung ku seahna sora. Sanggeus rada lilajung cengkat ngarahuh narik napas panjang. Geus kitu kekerot kawas nu amek. Gek deui diuk bari nepak pingping, nyaan keur ngingu ka bingung miara kasusah, malah maka temong jiga nu boga kakeuh. Kurang ajar sia. Nyaan ieu mah kurang ajar. Kudu disate manusia kitu batun. Awas ya diburak balik di mana ku aing. Moal dibere hampura, tuman. Kitu ceuk eta jalma. Ngomong bari kekerot panoan bolotot. Gap kana perah bedog para mitra sadaya dilugas lalaunan tuluy ditangkarakeun. Dirampa lalaunan ngajajal seukeut henteuna. Renghap narik napas panjang, bedog diteuteub sakedeug bus kana sarangkana. Jung nangtung, rak mageuhan iket. Kitu deui tai calana para mitra teu dituna mah singkil. Hatu para mitra gawas nu rek maju jurit bakal miang ngajorag lawan. Gandeang leumpang ningalkeun urut reureuhna beras ka jalan satapak. Tuluy kukurusukan di kebon eurih, celeng luncat kana gawir petakan, kurubas di kebon laja. Jut ka jalan desa, kebat ngulon muru gunung Kanyere.
Panon poe geus tunggang gunung cahaya teu pati bengras kapiningan ku mega ipis. Tongeret geus aya nu disada, milileuyankeun ka sang surya nu barisirna mubus katukangeun gunung namahan bilangan mangsa. Manuk recet disarada kawas nu sungkan paanggang. Hoream papisah jeung panon poe nu satia satuhu ngasuh manehna. Anak piit ricit indungna pating arat celog dina dadahan rame disada patemalan jeung baturna. Ari jalma nu tadi lempang beuki jauh ti urut nareureuh, malah akhirna mah anyog ka suku Gunung Kanyere. Bareng jeung surupna panon poe wanci sareupna anyog ka hiji tempat. Di dinya aya saung butut dilingkung kurungkun tamiang. Di luar namah jiga barala harieum tapi ari geus anyog ka pipir saung mah karasa ti kabetaheun. Najan harita geus wanci sareupna sirih keneh meueusan pakarangan saung lalening henteu barala ku kalakahi. Jen eta jelema ngajanteng hareupeun lawang, leungeun ngaragamang kana panto disurungkeun lalaunan. Berai muka tapi teu tuluy asup kalah ka mencerong bari kerung. Bani, pokna gegeroan kanu ngaran Bani. Tapi di jero saung taya nu nemalan cempling mata keung. Sanggeus rada lila eta jalma asup ka jero saung tumpa tempo bari sagala disingkabkeun. Tapi nu boga saung henteu kapanggih. Leng mikir gek diuk dina jojodong. Panon mencerong kana tihul red kana pendil. Terus mencerong kana lodong tetela taya tanda-tanda urut ngarampa anger keneh di dinya. Aneh ye. Aing geus 4 poe henteu ka dieu. Parabot nyangu anger di dinya. Lodong can pindah, pendil can ganti. Tihul teu beak-beak. Malah jiga nu bulukan. Ka mana si Bani jeung si Sadar ha? Malodar kitu. Cek eta jalma nu tayalian iwa ti Buldani. Nu sok meres Bani sangkan usaha ku jalani reca. Babadog rarampog maling naon bae nu sakira jadi duit. Ari harita Buldani kacida ambekna lantaran geus 4 poe Bani henteu setor. Di daguan mata kesel, liek deui matak nyeri beheung sosongeteun. Nu di daguan teu aya datang, nu akhirna mah datang sorangan ka lamping Gunung Kanyere, rek ngajorag tadi nama tapi nyampak saung suwung matak bingung. Jung Buldani nangtung red kaken caret kakatuhu, kop kana koja kosong dibantingkeun kana lebu, kop kana kaneron kempes, kopong kana kalawang dibalangkeun kaburuan, kuprak kana rungkun tamiang. Geus kitu ruh-ruh rah-rah para mitra sagala digarada, kituna teh bari jeung ambek-ambekan sagala ditajong sagala dibadung. Malah akhirna mah tihang saung oge diseunak burobot riang saung nyangeyeng rek runtuh. Nenyo saung nyangeyeng kalah kabeuki ambek serepet ngalugas bedog hiu kedok ngadekan tihang saung. Dicacag ku sorangan nepi ka amburadul henteu mangrupa. Saung geus runtuh Buldani ngarahuh kesa ngoprot capek teu pugu. Ambek nyedak tanaga midek hayang nyarekan lak-lak dasar ka Bani jeung satar tapi jalmana teu aya. Ukur kukulutus bari nyungkun. Awas ya, dina hiji mangsa pasti kapanggih ku aing. Mau ditanya di podaran sia ku aing. Semua salah ditangtu manehna bebeja. Yen aing sok ditana. Aya wae cucuk teh ya. Anak ieu matak nyuga kana tikoro. Kudu dirieus si bari ku aing. Sanggeus seubeuh kukulutus bus bedog kana sarangkana. Leos init ningalkeun saung nu geus runtuh. Ari kaayaan poek di langit baranang bentang pating karice pating karetip nyaksian Buldani nu keur apruk-aprukan sosoranganan teu aya pisan kasieun. Para mitra kaum dangu ciang-ciang jeung cari cangkas harita teh reang disarada dialokan ku sora lonok disengakan ku manuk koreak sakapeung sok kadenge sora bueuk. Malah sakali-kalieun kadenge sora orai gede kakak kokok matak marudingkak bulu pundu. Tapi pikeun Buldani mah teu matak sieun jeung geueung. Bubuhan geus manukna geus tuman ngapruk ka gunung geus mineng ulin ka alas. Tara ieu mikir sieun teu boga rasa curiga jeung hariwang malah mah asa senang da di lemurna sok loba nu ngabubura. Kira wanci isa Buldani anyog ka sisi lemur Cisuru. Manehna teu karagok teu nolog lantaran geus apal kana seluk-beluk eta lemur. Da puguh manehna sorangan asli urang Cisuru. Memeh asup ka jero lemur eureun heula sedeukeut tampian, malah mah kungsi si beungeut heula nginum saseubeuna.
Nengak cai atah tina pancuran, gek diuk dina batu ngareureuhkeun kacape bari mikir. Breh sakajadian sawatara poe katukang kacipta deui. Harita geus paheut pasini jangji pasang Subaya jeung Bani Katut Satar, yen dina hiji peuting rek ngalalauk di balong Mang Iha. Hasilna rek dijual, duit narek distorkeun ka manehna, tapi nepi ka ayeuna lebeng taya bejana. Renghak Buldani ngarahuh terus musak beungeut jung nangtung. Inget ka Mang Iha hari kateken ngagedig ini. Rek nepungan Mang Iha nu imahna tengah lemur. Kudu ngaliwatan jalan gede nu tangtu loba jalma keneh. Dawan Ci Isa macan sarare loba keneh nu ulin diburuan. Tapi Buldani teu sieunneun dianggapna lemur Cisurup mah aman, daeuh jagona iwa ti manehna sorangan. Jangkrik reang patemalan jeung soragaang jajab Buldani nu ngagedig leumpang gancang. Di kajauhan kadenge aya nu anjing ngagogog, awor jeung sora nu seseurian. Rame kene jelema moal salse jiga dawa. Tapi si Iha jalma lineuk dipaksa ku aing. Mun ngalawan bedog jadi hakim, pongan ninggang digagal aing ge. Kitu gerentas hate Buldani. Oreng keur amek-amekan bae lantaran pagawean taya nu majenun kabeh ge gagal wae para mitra. Teu kanyahoan gok tepung jeung dua jalma jigana marek init ka garduh rona. Da giliran ngarona eta we make totopong. Di salindang sarung ngajingjing kohkol barang amprok jeung Buldani reg nu duaan eureun. Mencerong ka Buldani tapi teu ngomong. Da teu sidik kana rupa ukur katenyo kelemengna wungkul. Saha eta? Ceuk rona bari taki-taki. Panon bolotot bakat ku hayang sidik tapi anger teu awas ka Buldani. Ari nu ditanya teu nemalan kalah ngaleos ka pipir imah keras teu kanyahoan tuluyna. Rona nu duaan kaget tuluy lumpat ngudag Buldani, tapi teu kasusul teuing ka mana lumpatna. Kumaha ye mending lapor kumanya? Ceuk Rona nu jangkung kananya ka baturna. Ulah bakal lapor bisi guyur leungiteun tapak. Mending ge urang paluru ku urang, bilang ku teu kapanggih. Nama tuh? Dua Rona pating salingker. Tuluy nalingakeun jalma tadi tea, rada lila ucing-ucingan. Buldani mah nyahoeun yen manehna dikukuntit ku Rona. Lila-lila jadi jengkel asa teu bebas gerak. Kurang ajar. Cunguk sia. Ngaro beda ka aing ngahalangan pamaksudan. Kitu ceuk gerentas hate Buldani. Tuluy leungeun uyup ayap neangan batu kek meunang sagede peureub. Tuluy neangan hiji deui geus meunang dua ngajanteng dinu poe. Bari mencerong ka pipir imah da aya nu ngajuringkang nyurigakeun. Dua Rona ting juringkang terus ngeteyep leumpang lalaunan bari dongko ati-ati nakar. Ku Buldani diintip barang geus deukeut hiuk-hiuk dua batu dilempagkeun beletuk dua nanakeuna pisan kana tujuan. Kuak dua Rona ngoceak nu saurang beunang dada, nu saurang beunang tarang. Buldani ukur ngarahuh melongsakeun leos init ngajugjug ka imah Mang Iha. Cul Rona mah teu dipalire deui da disangkana mah moal hudang deui tangtu ngalambrung. Sanggeus leumpang salungkar salingker regok ka imah Mang Iha. Buldani ngadeuketan panto tuluy keketrok. Ngageroan Mang Iha teu jiga-jiga rek jahat. Saha teteh? Cek Mang Iha ti jero imah. Kuring kinta. Cek Buldani ngabohong. Manehna nyahoeun yen Mang Iha teh boga sobat nu ngaranna Kinta. Atuh teu boga rasa curiga Mang Iha tuluy cengkat. Mukakeun panto lol katepas karek ge nolol sirah geus kep dirawel pundukna. Kapaksa sina bijil satengah dibantingkeun. Teu bisa magar kumaha. Daek teu daek Mang Iha ti totolonjong bru ningang golodog. Ukur rek hudang deui ditewak punduk bari disentak ku Buldani. Atuh ukur calangap teu soraan panon bolotot tapi teu awas. Da puguh poek Buldani ngagusur Mang Iha dibawa ngajauhan imah. Barang tepi ka hanapeun tangkalimus pok Buldani ngomong. Ngaran aing Buldani. Aing rek minta keterangan ti sia. Ari lauk geus diala acan ha? Jawab. Acan? Mang Iha ngajawab bari ngadeg-deg. Mun can diala ayeuna kudu diala sakalian jual ka Haji Bani. Hah, duitna pasrakeun ka aing. Mun teu ngagugu imah sia diduruk sia ku aing. Pamajikan sia digusur ka leuweung ku aing. Ngarti teu? Iha. Ngartos. Nu bener sia ngomong teh Iha. Nah, sia guas bebenjit ha? Ngarti teu? Buldani amekeun disangkana Mang Iha teh ngaheureuyan. Da puguh gugu. Ngartos. Sanggup. Mun teu sanggup nyawa gantina. Sanggem. Jung harita teh para mitra.
Buldani nangtung geus kitu mah. Sok laksanakeun. Ku aing di jagoan 50 deukeut parapatan. Maneh kudu datang ka dinya setor duit. Mun teu datang peuting ieu awas nyawa tebusanana. Jalankeun. Buldani nyuntrungkeun Mang Iha meniti totolonyong bru nyuuh abdi aduh-aduhan. Harita pamajikan Mang Iha kaget sabab ngadengen nu ngagubrag. Disusul kuno aduh-aduhan. Bi Iha norojol katepas bari mawa cempor, tapi ari lol hiu aya batu peletak kana tarangna. Leng Bi Iha katur lengan. Peluk cempor murag kana gorodog pes palem minyakna bahe. Bi Iha ngarumpuyuk namru dina bang barung teu bisa nyoara. Sirah lieur bancunur segede endog entog. Ari Buldani teu loba omong les ngiles kanu poek tuluy muru ka imah kosong ngadaguan Mang Iha nurek setor duit. Jangkrik para mitra reang di sarada anjing babaung kadenge mata keung. Atuh komo harita ngadenge gagak anu ngalinur. Matak muringkak bulu punuk. Harita Mang Iha mikir bari ngararasakeun kanyeri nah kudu kumaha carana. Da mustahil ari kudu ngabedahkeun balong peuting-peuting mah. Ngan mun teu ngagugu tangtu nyawana ngalayang da si Buldani lain ngan sakadar heureuy tangtu aya nyatana. Gusti aya wae ieu sok harianeun. Ari ka jalma leutik sok hayang meres we. Buldani. Nah, sia teh betaya euy-euihna. Kitu ceuk Mang Iha gek diuk dina taneuh. Ngararasakeun awakna nu nyareri punduk seueul barangnya tarangna karasa nyanyautan. Para mitra anu mulia, sanggeus rada lila Mang Iha harita maksakeun nangtung. Tuluy ngadeuketan lawang tepas manehna tadi ngareret yen pamajikanana ngajungkel di dinya. Barang gok Bi Iha ngajeng jehe dina bang barung humarurung aduh-aduhan. Manehna kunaon ieu teh? Ceuk Mang Iha. Duh Kang Iha, ieu tarang meni asa bejad. Harianeuna aya naon atunya ka bina-bina teuing ieu teh? Bi Iha meni lumengis. Cilaka urang teh euy kadatangan ku si Buldani. Manehna maksa minta duit, maksa kudu ngabedahkeun balong aya kieu. Mun teu digugu nyawa akang cenah pasti ngalayang. Bi Iha teu nemalan. Reuas nu taya papadana lengger kapaehan ari Mang Iha ngomong deui. Samarukna Bi Iha teh eling keneh da puguh henteu kaciri atungan basananya menta kasaluyuan. Bi Iha teu nemalan Mang Iha kaget. Mana kemana itu na jempe wae? Leungeun uyup ayap gap kana sirah pamajikan teu usik-usik. Mang Iha reuas pamajikan dipayang dibawa ka tengah imah. Terus digolerkeun dina palupuh, gero nyalukan anakna, norojol bijil ti kamar tuluy dititah ngabejaan tatangga-tatanggan. Tekung silila juljol tatangga nu dareukeut, recok silih tanya. Ari geus kumpul ku Mang Iha dibejakeun masalahna, kitu ge haharewosan sarta omat-omatan sangkan ulah geruh sababun geruh. Mang Iha baka cilaka. Akhirna pok hiji aki-aki mere nasihat. Yang Iha, hari banyak teh tatayang raga, benteng na nyawa. Banyak mah benang di teangan, hari kasalamatan mah mahal ajena. Tak kulantaran gitu, larek ngoretkeun harta, bikeun we kasih Buldani, dapun urang salamat diri. Ngan, carana mah teu kudu ngabedahkeun balong ayeuna, da dijualna oge hese penting mah. Mending langsung ngadeus ka Haji Bani, bejakeun lalakona, tuluy terang-terangan nginjem duit kitu laukaneun. Tak kitu ceuk aki mah. Mang Iha ngahulang. Ngalenyepan papatah si aki nu sejen pating harewos. Ngahatean ka Mang Iha nyaluyuan kana papatah ti aki. Atuh akhirna Mang Iha nyokot putusan rek ngagugu ka si aki, pok nyarita. Nuhun atuh Ki. Ku abdi katampi kateda pisan ayeuna pisan bade mios ka Haji Bani. Nanging mugi keur saluntur galih we tulungan ieu pun bojo titip dugi ka rengse pagawean abdi. Nyahoeun bae ieu mah ku aki ditungguan jung geura idit ka itu. Geura cumponan ka hayang si gejul rek. Mang Iha teu talangke. Manehna para mitra teu ngurus disalin ukur make kaos kurung di samping sarung. Ju turun kaburuan kebat leumpang ngajugjug ka imah Haji Bani. Dasar keur lancar baranggok Haji Bani keur ngawadul di tepas. Aya para mitra, aya teh ronda duaan di dinya. Sabada uluk salam Mang Iha unggah cong munyungan gek diuk kalayan sopan. Haji Bani mariksa naharek naon aya naon ari Mang Iha teu kaleket barabat nyaritakeun pamaksudanana.
Ngan hari urusan jeung Buldani mah teu dicaritakeun bebejan rek minjem duit weh laukan. Ngan orok bahaya Haji Bandi teu ngartieun poknanya. Ke nah sadadak-dadakan teuing Mang Iha. Aya naon ieu teh nu sanyana piraku rek tega ngalelang lauk anu jadi modal usaha. Kuring ge nyaho Mang Iha boga lauk rada loba, tapi apane eta teh modal Mang Iha pikeun neangan panguca jiwa. Tapi na hari ayeuna make tega rek dilelang keur naon duitna atuh? Mang Iha ngahuleng ditanya kitu. Heurin kuletah ingis batan mangut hinis, rempan alah batan mesat kobang, sok sieun matak jadi mamala kana dirina rambat kamale. Mang Iha, nah jiga nu sieun aya naon atuh? Ronda milunanya. Nya Mang Iha sok bejakeun sabalakana ulah disumput salinu ngarang ka harti ku kuring, ceuk Haji Bandi. Haji abdi teh ingis lah, ingis ku bisi rempan kusugan, ingis batan maut hinis, rempan batan mesat gobang. Sok sieun jadi mamala upama abdi wakca balaka. Komo kitu kuring jadi panasaran. Moal dibere buncan wakca mah bisi matak ngaberatkeun ka Mang Iha. Leng Mang Iha mikir. Sirah karasa lieur keur mah boga kanyeri urut disiksa ku Buldani katurug-turug lieur ku pusualan nu matak bingung. Atuh beuki nya nyautan we para mitra sirahna teh. Para mitra kaum dangu, samemeh wakca ujug-ujug jebul aya nu datang duaan haruha hareho bangun ripuh. Teu ngurus uluk salam tuluy nyerungkeun panto, leus ka jero ana breh dua rona menipias. Nu saurang tarang nagetihan benyol nu saurang deui nyekelan dada. Malong sakedeung ka Haji Bandi geus kitu rempeyak brak diuk setengah mebeutkeun maneh nyarane kana bili. Hai kunaon ieu teh? Aya naon ieu teh? Haji Bandi reuwas. Cilaka Pak Haji. Tadi jelema nyurigakeun Pak Haji. Ku abdi dituturkeun tapi abdi eleh. Kalau kabenangan ieu tarang bancunur. Ieu ki sobat dadana kabenangan. Kitu ceuk eta Rona nyaritakeun pangalamanana. Palang siang si Buldani pokna bari terus netep ka Rona nu sejen. Mang Iha kawas nu geh-geran teu sadar milu nyarita. Uhun. Buldani cenah bari muncrong. Naon geus kaalaman ku Mang Iha? Kieu saresna Pak Haji, darak-dak Mang Iha nyaritakeun pangalamanana. Nu aya di dinya carolohok kaasup Haji Bandi kaget ngadenge kitu. Kitu Pak Haji, abdi teh sasaat aya dina tungtung nyawa ieu teh. Saleresna mah, kumaha mun geus kieu yeunha mending gugu kahayangna atawa mending laporkeun ka desa? Haji Bandi jadi bingung lantaran Cisurup teh diganggu bae ku si Buldani. Nu jahat jeung talenges teu aya pisan ras-rasan. Tos nu cilaka akibat si Buldani teh Pak Haji, upami kitu carana mah laporkeun we Pak Ici ka Pak Ici sangga ditewak ayeuna keneh. Kitu pamadegan kapala Rona. Tapi saha nu mampu ngalawan si Buldani atuh? Upami hiji lawan hiji mah leres abot nanging upami sasarengan mah piraku teu kacerek. Perlu dipaehan-paehan we sekalian tuman. Sababun si Buldani hirup keneh mah Cisurup teh moal aman Pak Ici. Ceuk Rona deui bae. Pak Haji sanes Pak Ici. Haji Bandi ngahuleng mikiran usul Rona, lila-lila nu sejen ngaromong satuju kana usul kapala Rona. Nu akhirna Haji Bandi nyaluyuan pok nyarita deui. Mang Iha, pamenta si Buldani ulah digugu, ayeuna mah leuwih hade tatan-tatan, yuk urang babarengan pikeun newak si Buldani. Urang kudu caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket. Siap sadia pikeun ngayona nu jahat, yuk urang babarengan lapor ka Pak Ici. Mangga ngiringan, temal Mang Iha geus kitu mah teu aya dipilihan sejen. Iwati ngagugu kana usul kapala Rona. Geus kitu mah Haji Bandi asup ka tengah imah teu kungsi lila geus bijil deui. Make papakean saringset naker malah mah teu poho nyoren bedog. Ari Rona kabeh geus saged dan niatna mah rek ngarona ngan Mang Iha teu singkil. Manehna teh make samping sarung di kaos kurung lemor teu mawa pakarang. Ari abdi kumaha Pak Haji? Tuh aya gegendir dina tangkal kawung lumayan keur neungeul-neungeul mah mati da. Haji Bandi nunjuk kana sisiku. Di dinya aya gegendir make tali ngagantung dina paku. Kojengkang Mang Iha ngajewang gegendir kap dicekel pageuna keur. Ti loba deui carita jut sarerea turun kaburuan bering ngajugjug ka imah kulisi. Tekung silila geus tepi kulisi geus sare digeuingkeun. Korejat hudang bari jigisi kreuwaseun tayohna mah. Sanggeus kumpul lelembutanana kulisi narima laporan ti Haji Bandi. Ngeunaan si Buldani sarta harita Rona geus saged rek ngepung si Buldani.
nu aya di imah kosong atau kulisi meninga jengho pok nyarita rada tanes. Nuhun, sarerea siaga pikeun ngajaga keamanan lingkungan. Memang ngajaga keamanan teh lain kewajiban rona bae, tapi sakabeh warga boga kewajiban pikeun ngajagana. Takulantaran kitu hayu urang datangan, urang cangkalak ayeuna. Tapi kudu waspada, si Buldani lain jago sakatiga. Di urang macan aya nu mahi ku kamanehna teh. Takulantaran kitu bejaan batur, nu jagjag mah kudu turun kabeh. Ma. Ronda para mitra nyebut mangga jut tarurun. Terus pating kelemet. Ngabejaan urang Cisurup para mitra nu kawilang jagjag diajak turun. Pikeun ngepung anu jahat. Heuleut sawatara waktu, bring jalma-jalma ngabring ngajugjug ka imah kosong nu dipake panyumputan si Buldani. Haji Bani lempang ti heula digoneng ku kulisi dituturkeun ku Mang Iha. Nu lempang rusuh, semu rusuh tapi bari waspada. Harita teh di jalan namahan lantaran anu sakur ngadenge mabarijil ti imah samak tapakarang kawas rek ngarurug berang. Kaayaan beuki peuting hawa tiis mata kabulusan asa nyecep, asa nyerep kana sumsum Bandung. Padahal macan liwat di tengah peuting ari jangkrik reang di sarada bentang baranang di langit diasuh ku bulan sapasi. Harita Buldani keur nungguan Mang Iha gogolehean di imah kosong, teu sieun teu keueungeun. Boga angkeuhan yen dirina taya nu mahi kadirina teh urang Cisurup mah kabeh gen nangeuh taya nu wani ngungkulan. Waktosna para mitra kabujeng seep di teu kumaha nya duwi ka dieu we heulanya. Mangga urang teraskeun deui para mitra sadaya dongeng enjing Mang Jaya saparakan can haturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Atuh bilih nu kasabit nami kasebat tempat hapunten para mitra sanes dihaja saur kileuk sage ieu mung sakadar kalersan bungkul. Margi dongeng teh sakadar karangan fantasi malulu teu aya buktosna. Rupina para mitra dugi ka dieu bae heula Mang Jaya oge nya kitu keneh ulah kirang-kirang nya ngahapunten dina mang dongengkeun ieu dongeng seueur kalepatanana. Mangga atuh para mitra sapunya repegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae kasadayana permios.